Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fatahu ya alimu ya fatahu ya alim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngoskeun hiji nadoman Sunda tentang ilmu fikih eta dina pasal martelakeun anu ngabatalkeun kana tayamum. Ieu nadoman teh disusun ku Mama pagelaran dua Sumedang nyaeta al-alim al-alamah Ki Haji Muhyiddin bin Ahmad Narib rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Mugia ieu nadoman aya manfaatna khususna kanggo simkuring umumna kasadayana anu ngupingkeun tur anu ngamalkeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aribatalna tayamum teh kutilu hiji barang nu sok ngabatalkeun wudu. Kaduana kufur ngaran murtad ya. Tilu nyata cai mun margi teu aya. Ari batalna tayamum teh kutilu hiji barang nu sok ngabatalkeun wudu. Kaduana kufur ngaran murtad ya. Tilu nyata cai mun margi teu aya. Ari batalna tayamum teh kutilu hiji barang nu sok ngabatalkeun wudu. Kaduana kufur ngaran murtad ya. Tilu nyata cai mun margi teu aya. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.